Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abdi Andika di kelas 11 MIPA 3. Ayeuna Abdi bade nganerakeun diantara anu judulna Lamu Mulai Kadangga Budaya Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung dipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Nu Maha Esa. Nu mana nu masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang tiasa kempel dina acara ieu sareng dipasihan kaayaan sehat walafiat. Para wargi sadaya anu dipikahormat ku simkuring, dina waktu ieu abdi bade nerangkeun diantara nu temana ngamumule kadangga budaya Sunda. Dina widang seni di latar Sunda seueur pisan aya reog, rengkong, jaipongan, sareng wayang golek. Terus teh budak zaman enak masuk ngaleos upami ngadangu ke ieu kacapi sarang suling da cenah pop nu kitu mah sarang pop nu kitu mah jeung nu perpisan da abdi mah resepna kana rock and roll budak didujreng. Sebagai orang Sunda urang teh kudu apal sareng nyaho naon eta budaya Sunda. Piraku eleh ku orang Amerika anu nyaho jeung bisa kana budaya Sunda. Nah, mulai ti ayeuna kumaha kitu hayu ti ayeuna urang ngamumule kadangga budaya Sunda. Pamarentah tos ngawangun sanggar pikeun ngamumule seni budaya. Sakitu nu tiasa dikapihatur. Saninten buah saninten dibawa ke parpakan. Hapunten abdi hapunten biaya kalepatan. Lain cai lain walungan, tapi tangkapalan nu ngajajar. Lain santri lain ajengan, tapi budak sakola nu nembe diajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.